Guys, dulu itu kan orang aya bule guys, orang nanya heula. Tapi keder aing teh bisa ngomong bahasa Inggris. Baiklah. Mister, what is your name? Wah, aing teu ngarti lah nepi ka wasonem lah nepi ka Malakting anjing lah. Bahasain Sunda we nepi ka Cirebon Timur asli aing, Bos. Sudah aing mah bule guys, ternyata jema Sunda itu. Nepi ka Melak anjing gitu bisa aing lah. Saran teh sa? Dapa Dapa. Ya. Ini nah disebut Kevin. nyaho aing ge aneh gitu bisa nyarebut gitu. Tapi ya sudah lah nya. Heeh, bener. Aing ge senang abis agak alus eutik dipuput Kevin gitu aing. Si Kevin teh si Dapa teh mirip si Kevin De Bruyne cenah. Adina lain itu teh. Adina lain. Adina cuma ka aing kapalitkeun bae eutik kae. Adieu anjing kita di Belgia jauh teuing aing kapalitkeun, Bos. Anjing. Dapa bisa main bola teh? Hah? Baheula ge keur leutik. Bisa lah saeutik baru tendang-tendang gitu, tendang-tendang mah bisa. Sugan aing mah itu bule asli guys. Aing teh mikir bahasa Inggris nyehona mah ngomongna unyang anjing goblok ya. Tuh ini kan Kevin kemarin ngomongna tadi. Pin asli mana Pin? Cilengka Cileungeun. Kalau turunan campur gitu. Campur naon? Leuweung gajah jeung cilengkrang. Ieu mah geus kieu. Oh. Turunan lu enggak jeung Cilengkrang.